Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing kasehatan sareng kasempatan dugi ka urang tiasa kempel dina ieu tempat. Shalawat sarta salam salawasna ngocor junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak anu kusim kuring dipihormat sarta rerencangan sadaya anu kusim kuring dipicinta. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara sakedap ngeunaan pentingna pendidikan atanapi atikan. Sakumaha anu ku urang terang, pendidikan teh mangrupakeun panto utama pikeun ngahontal kasuksesan pendidikan. Sanes neanganpeunteun anu sae dina kertas tapi langkung ti eta. Pendidikan teh proses ngasah akal, moral, sarta karakter urang. Ku ayana pendidikan, urang janten tarang mana anu leres, mana anu lepat. Urang janten gaduh bekal pikeun yang hareupan dunya anu makin ka dieu makin maju. Jalmi anu gaduh pangawruh ilmu tangtos bakal beda darajatna sareng jalmi anu teu sakola. Hadirin anu mulia, masa depan bangsa urang aya dina pandangan urang. Salaku nonoman upami males diajar tangtos bangsa urang bakal tinggalkeun ku batur. Kumargi kitu, hayu urang mangpaatkeun waktos sakola ieu kalayan sae. Ulah bosen neangan ilmu, margi ilmu teh nyaeta cahaya anu bakal nyaangan urang ka hareupna. Pamungkas, mugia urang sadaya kalebet jalmi anu sumanget dina nyumprih ilmu. Sangkan tiasa ngabagjakeun sepuh sarta mangpaat pikeun agama, nusa jeung bangsa. Rupina sakitu anu tiasa kapiatur, hapunten bilih aya basa anu kirang merenah atanapi cariosan anu teu merenah kana manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.